Alhamdulillah lagi sadayana acara Ibu Pencaksilat dikawin bagi cahaya namanya dipungkas ku putri di putrina abah abok ya atungan beres maka sing langkung panjang kita latihan rutina sakitu acara latihan mudah-mudahan
iya murang kali putra putri kurang sadayana kapayuna sing langkung majang gitunya samargina panginten sekedap deui urang bade mayunan pentas dina acara Kim 17 Agustus insyaallah panginten di rombongan bakal dipentaskeun para pengulang